منا بالحق الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدل ولا مبدلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع الكل وقائد الكل المهاجرين وعلى آله الأكرم الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. Hadratin muhtarami, kepada manjatkan puja syukur Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam pembentengan mulia ditambah-tambah dicurahkan pada kita alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin wal muslimat dunia kepada saudara muslim tidak dikasempatan anak makalah anu kantor salaman anu kuninganna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala buka minhu ittihamun lahu saudara muslimin. Qala buka minhu ittihamun lahu pamenta ajeun ka Gusti Allah nunjukkan perhatian anu ageun anjeun ka Gusti Allah. Maksudna ibu kurang teh nyungkeun ka Gusti Allah. Bahasa nyungkeun teh kadeh ngaduan. Lamun kasaluhureun, lamun kasanapeun mah nitah. Tage. Nyungkeun keneh tage. Sehingga tapang ngadieukeun eta cai ngadieukeun. Nanon teh diwarang kata doa. Diwarang kita mah. Dewa doa. Padahal nitah kene kan beda kasaluhureun jadi ngadoa kagak. Eta teh miwarang ka Gusti Allah ngadoa teh Gusti hayang rezeki. Kan nitah ka Gusti Allah. Gusti turunkeun rezeki atuh terus kitu ka Gusti Allah teh. Kan kita ngadoa bahasana ka Gusti Allah mah miwarang ngan halus ngadoa mah kasaluhureun. Kasahanapeun miwarang. Nyungkeun pangkadiekeun pokok pangkadiekeun teko teh miwarang kasanakeun mah. Dina tata cara urang ngadoa ka Gusti Allah teh ibu aya retorikana. Retorika teh cara urang ngadoa ka Gusti Allah. Aya jami carana ngadoa ka Gusti Allah teh keukeuh hoyong diijabah doa. Kayak gitu nya. Maksana ibu pamenta anjeun ka Gusti Allah nunjukkeun perhatian gede anjeun ka Gusti Allah. Ibu teh gaduh sametan ka hiji jalmi sumping we manawi pun anak teh bade sakola ceuk ibu teh nya bade namut lah artos sabaraha periogina awi sakola ayeuna mah periogi meureun 20 juta. Nyakolakeun urang kali ayeuna teh agak awis. Puluhan juta mah moal tiasa lebat ka sakola bermerek mah. Manawi cenah abdi nuju kosong, manawi tiasa made namut heula. Tah eta nyungkeun namut teh karerencangan urang teh dipasihan moal. Dipasihan hiji waktu mah. Enjingna teh saminggu kemudian urang teh sumping deui kitu teh. Lamun harita dinten ayeuna urang nambut terus urang rek nyungkeun deui ka rencangan urang wantu moal kamari urang geus menta 10 juta nambut 10 juta terus urang rek nambut deui 20 juta wantun moal nah jeung tong moal sabab gaduh kayakinan moal mere. Nu kamari ge can punah ayeuna geus hayang mere deui hayang menta deui. Nah abdi beut nya ibu teh beut alim nyungkeun paling mun teh mah gaduh sama gaduh ka naon ka peryogian deui bakal naon nambut kanu sanes kasih mah ieu mah kamari geus menta geus naon geus ngeclok rek kasih mah nu ieu dan ieu mah can dieclokan habon we nanti nyungkeun ka ditu ka dieu maksudna nah urang teu wantun nyungkeun namut ka eta jalmi margi urang tos nyungkeun ngagaduhan keyakinan mun teh mah urang nambut deui teh moal dibere gitu. Ieu dina palebah doa urang haben-habenan ngadoa ka Gusti Allah
tah ieu teh nandakeun urang haben-habenan ngadoa ka Gusti Allah teh nandakeun Allah urang ngagadoan keyakinan Allah rek ijabah. Haben we kamari patos ngadoa Ibu muharaman hayang naon dina muharaman awal teh akhir tahun naon kamari teh pan ngadoa ka Gusti Allah pan urang teh akhir kamari tadi subuh ngadoa ngadoa deui ieu duha ngadoa teh haben we ngadoa buka bosenan Taurat teh unggal dinten teh ngadoa haben ka eta teh ciri urang yakin Allah bakal ngajabah kana doa urang. Jadi percantena urang naon paminta urang ka Gusti Allah tanda eta teh naon urang ngagaduan perhatian ka Gusti Allah Allah bakal merhatoskeun ka Gusti Allah. Nah ini jadi sistem cara nanti gitu retorika nanti gitu aban we urang ngadoa teh aya deui jami anu ngadoa ka Gusti Allah teh isin cara nanti gitu osok ngadoa sok barang penta tara nah jeung tara barang penta ka Gusti Allah pan ku Allah diwarang nyungkeun teh nya tah Gusti sanes teh hoyong barang sungkeun abdi mah nu aya oge can tiasa disukuran bahasana teh itu. Nah, tara minta rezeki. Sanes teh hoyong nyungkeun rezeki, Gusti. Abdi ge paratos gaduh rezeki pamasean ti sadar ge can tiasa disukuran. Anu kitu ngadoana teh. Nah, anjeun teu minta pangkat ka Gusti Allah. Sanes teh hoyong nyungkeun pangkat, Gusti. Pangkat nu aya ge can bisa disukuran. Nah, bahasana teh kitu. Nu hiji mah keukeuh hayang dijabah doa. Sae eta oge. Nu hiji mah ngarumasakeun rizki pamasean ti Gusti Allah ijabah doa ti Gusti Allah eta teh can disukuran kurang akhirna nalika ngadoa teh teu patos diperhatoskeun pisan ngadoa teh saaya-aya we ngadoa mah naon nu dia nu agungkeunana dikirna diagungkeun teh shalawatna macas Qur'anna eta we diagungkeun teh osok ngadoa sok gitu ngan teu patos jiga nu tadi nu pertama gitu ngadoa ye dipanjangkeun ari dikirna henteu tah justru nu kuda agung teh naonna nya damelna heula dikirna karamenta sok we macul cing lila cing kinten-kinten lami mana urang nyungkeun buruhan jeung maculna mah di jam 7 nepikeun ka jam 12 sabedug sabaraha jam 5 jam 4 jam ari nyungkeunna song menit ya henteu sakitu mah teu dipenta oge dibere teu kedah kieu mana eta Bapak dunungan buruh abdi teu kudu kitu dunungan pasti bakal menta da urang puguh gawena da kitu bahasana teh jadi ageung mana ngadoa jeung ikhtiar urang jeung dikir urang ageungkeun wiridan urang ageungkeun salat urang ageungkeun shalawatan urang ageurkeun naon maca Quran urang tah ibadah we seureun aya teh ibadahnya ibadah sami ngan daripada ieu kangge anu tingkatan nu nembe mah nu kadua nya nu nembe teh Gusti nikmat nu aya ge atuh teh isin rek nyungkeun teh can bisa disukuran abdi ge tiasa hirup tiasa ngaleut alhamdulillah Gusti nikmat tuang jeung jengkol oge alhamdulillah tah eta teh rek nyungkeun ka Gusti Allah nikmat ieu ge Gusti can bisa disukuran tah kitu nu mawit dina urang ngadoa ka Gusti Allah doa teh anes urang naetakeunana lamun urang niatna sanes ibadah maka doa teh bakal eureun maka nalika urang ngadoa teh nu kahiji niatan urang doa teh ibadah sabab doa teh ibadah abdi sering dicarioskeun rencana abdi nyarios ieu Kang bejana lamun jaroh Kang Mahmud 40 jumaah bakal beunghar abdi naros ceuk saha cek ajengan anu tong bejaan ajeng nama bisa dulurna ini cek ajengan anu cenah 40 jumaah rutin Kang Mahmud bakal naon bakal beung cek rencana abdi teh aya nu berhasil
aya cenah. Orang mana? Tah orang cangkring menang truk 2. Cek anjeunna teh. Dupi salira parantos sabaraha kali jarah ka Mahmud? Alhamdulillah tos 6 kali mah. Ayeuna masih keneh eureun, nabet eureun, ari teu berhasil. Eureun nya. Anu teu berhasil, ari rencangan salira nu berhasil teh anu tos 40 jumaah ka jarah ka Mahmud nu berhasil teh masih keneh jarah ka Mahmud. Eureun deui. Jadi nu berhasil. Eureun. Nu teu berhasil. Naon margina niat ngaduana lain ibadah. Cobi lamun niatna ibadah. Ibu angkat jaro sanes abi ngaulahkeun jaro. Mangga, tapi niatna kade bisi bosen jarohna. Umpami urang jarah ka pamijahan, jarah ka Mahmud niatna abdi Gusti sejak ibadah. Dari piwarang ku Kangjeng Rasul. Bahwa urang teh sajami manu jarah ka Kangjeng ka para ulama teh sami jeung jarah ka para nabi. Jeung ka kami Kangjeng Rasul. Abdi mah Gusti bade angkat ka Madinah rek umroh kedah umroh heula. Ari pangaos umroh teh teu cakap 1 juta 2 juta 33 juta. Ibu yang angkat umroh sok sumpi ka abdi. Bade moal duit tapi nah. 33 juta eta teh. Anu angkat umroh teh 33 juta. Tebih Gusti angkat ka umroh mah hayang sumpi ka Kangjeng Rasul, jarah Kangjeng Rasul. Abdi mah caket we. Nu caket we da di urang aya Mama Ciparia. Sumpi ka Mama Ciparia, osok jarah ka Mama Ciparia. Jauh-jauh anu jauh ka pamijahan ka Mahmud. Nu deukeut eta Mama Ciparia teh di jarahan. Eta teh pendiri urang eta sepuh urang. Wali urang nu mukakeun naon Islam di Cikawung, di Ciparia, di Cangkring, tah Mama Ciparia di dinya jarahan urang. Da urang mah anu jauh we nu deukeut henteu. Eta anu jadi asar urang mah. Anu tapak urang bisa karuhun urang Islam teh. Ibu gaduh bapak, gaduh aki, gaduh nini, boy uyut dan jaga wareng di mana asalna? Di dinya asalna mah. Ari kanu deukeut di Tonggengan, ari kanu jauh di Budak-budak. Nah, rame cenah beukeut mah. Tah berarti niatna naon? Hayang rame. Da lamun ka pamijahan mah jarah teh naik mobil. Balikna hayang ka Cipatujah bari jalan-jalan. Nah, pan rame berarti niat ibadah. Tuh, bener nya. Jeung ngaluruskeun niat urang sadayana jaroh ka ulama. Teh naon? Ibadah. Gusti tapi ya Kangjeng Rasul mah abdi teh bade ngalaksanakeun jarah Kangjeng Rasul eta geuning ngasor Kangjeng Rasul jarah ka ulama teh eta teh sami jeung jarah ka kami abdi mah bade jarah ka para wali we tuh bade jarah ka Mahmud we bade jarah ka pamijahan we bade jarah ka wali songo we Gusti abdi mah da teubi ka pamijahan mah ka Kangjeng Nabi Madinah mah an ieu we nu mirah Gusti dasar Kangjeng Rasul sami jeung jarah ka kami tah kitu tah dasar Kangjeng Rasul teh abdi mah bade ka dieu we saja ibadah di piwarang ku Kangjeng Rasul. Ibu hasil teu hasil jarah ini tapi eureun jarah terus naon sababna dan niatna ibadah ngadua urang hasil terus we da ibadah niatna teh gitu niatna karena Allah teu aya karena haliah dunya tapi lamun urang niatna haliah dunya eureun tah teu sakedik jami eureun ngadua kulantaran teu dijabah Gusti Allah enjing Gusti budak abi rek ditampi hayang asup ka polisi yang lembet ka polisi Gusti bejana cenah ieu teh nu menta ka abdi teh hayang asup ke budak teh kudu aya 300 juta mesti isuk. Tengah peuting teh ngahaja kiru saminggu sacenah puasa heula. Ras sungina terakhir tahajud. Aduh ka Gusti Allah. Gusti enjing budak teh rek naon bade di uji ku polisi teh jadi polisi teh kudu aya atos mesti 300 juta Gusti. Ngadoa tengah wengi hayang duit sabaraha? 3 juta. Enjing teh dikersakeun Gusti Allah teh teu aya duit 300 juta teh. Budak teh jadi polisi. Panteuh ka Gusti Allah mana Gusti teh? Abi teu dibere 300 juta nu ayeuna budak abi teh jadi polisina. Eureun ngadoa mah. Eureun. Naon sababna? Teu diijabah doana ku Gusti Allah. Sabab kahayangna teu cuman
da marukan doa teh ijabah doa teh kumaha ka hoyong urang ari anu disebatna ijabah doa mah laisa kaifa yurid laisa kaifa turid walakin kaifa yurid ibu doa mah lain kursaning urang kumaha anjeun tapi kumaha Allah da Allah terang ka urang Allah teh uninga ka urang teh hate urang uninga takdir urang uninga da saleh anjeunna anu nyiptakeun urang ieu sabaraha rezekina urang dicantenkeun naon urang iraha maotna aron uninga nu nangtos saha Gusti Allah mun teh mah urang dibeungharkeun urang apa mun teh mah dibeunghar di jelema teh bakal moal bener moal ibadah ka kami Allah terang kana jiwa urang coba lamun teh mah ayeuna urang dikersakeun Gusti Allah di pasien hartos tong seueur-seueur teuing 10 juta mah ayeuna angkat ka pangaosan sasasi sakali dikersakeun teh samingon saacan minggu kahiji ka dieu nya minggu saacanna dinten kamari teh menang duit 10 juta bade ka dieu moal yakin shopping we ka ditu ka pasar baru 10 juta eta 10 juta arek 10 juta komo 1 miliar itu teh maka Gusti aku mah hayang Allah upami kurang istidraj bentenna istidraj jeung ijabah mah istidraj mah kumaha anjeun hayang duit ayeuna keneh aya nu langsung aya ka mana tuh ka Gunung Kidul tuh mukut tuyul harita keneh tuh mukut jin anu tuh matak loba geuningannya seueur upami urang lamun hajatan cek mah paraji wayahna cenah gentong teh kudu ditalian ku naon ku karesa hideung terus punya nah da abdi pengalaman itu lamun cenah peta cenah kare lamun aya duit dina gentong tong diantepkeun dina gentong bisi naon aya nu mawa dan seueur kacontohan beres hajatan saya patosna leungit kumaha cenah talian cenah poresek hideung eta tepiranya naon sababna moal katinggalin ku tuluy ku tuyul eta pada melan sepuh tapi manjur eta teh leres geuningan loba tuyul teh mata teh sakerik jalmi tos hajatan leungit eta naon atosna diantepkeun bae antepkeun we urang sadinten 2 dinten 3 dinten leungit teh nah cenah ieu dikunci gentongna dikunci tapi nah beut teu aya dah anu kitu teh Bu amalan kitu teh aya nu ngaji ka buta nu ngaji ka tuyul nu ngaji ka ieu ka jin bangsa jin kanya juri aya eta mah kae paturin kumaha maneh abdi mah hayang enjing hayang ayeuna keneh Gusti nah eta mah kae paturin ari Allah mah ijabah manon kae payurin kumaha Allah we we urang dina ngadoa teh urang niatna naon ibadah upami urang niatna ibadah ka Gusti Allah maka Allah bakal masihan rahmat berkah hirup urang maka hirup urang teh bakal tenang kadang ngadoa teh dan doana naon doana teh hayang ibadah Gusti da ibadah teh coba lamun urang ngadoana hayang anu dina hate teh duit we dunia we jabatan we naon ongkoh ngadoa tapi hate teh tenang eta teh anu teu diharapkeun Kanjeng Rasul ari saur Kanjeng Rasul mah kumaha carana beunghar teh beunghar hate warda bima qasamallah takun agnan nas anjeun kudu ridho kana pamasyan ti Gusti Allah maka anjeun bakal dijadikeun pangbeungharna jelema Kanjeng Rasul teh naon rumah tanggana teh baiti jannati imah kami surga kami lain imahna nu lega tapi hate nu lega jalmi nu keng rahmat Allah mah ibu bakal ditenangkeun hatena bakal diberkahkeun rizki berkah teh nu kumaha lain rizki berkah teh nu cekil seueur sanes rizki nu sebatkeun rizki berkah teh rizki eta bisa dipake ibadah
Saageng kumaha wae urang gaduh rezeki, ibu gaduh artos sadinten ayeuna sabaraha? 100.000 aya? Alhamdulillah gaduh 100.000 ieu pamasiantipun biang hade teh dipun lanceuk dicaroge. Pasian kanggo masak kan 100.000 ada. Ayeuna mah di bumi ge teh saha tinggal duaan. Ah, yang encereng we 10.000. Tah eta teh rezeki nu berkah nu mana? Nu 10.000 berkah teh. Nu kencereng. Efek teh dipasak, urang teh dianggo masak, anggo caroge tuang. Carogena teh jeung getol ka masjid. Alhamdulillah dituang eta tuangan teh ku caroge. Janten tuanganna tanagi ibadah berkah tah gitu. Dituang ku urang getol ka pangaosan, urang ge sok ibadah. Jadi berkah tah tuangeunna teh. Rizki teh anu berkah teh di mana eta rizki tiasa dianggo ibadah. Upami rizki anu teu berkah hese dipakai ibadah. Punten Bu. Pilih urang keleket hese ibadah. Tingali rizkina. Ari kamari man mun getol tahajud abdi teh nya. Are beri kedul-kedul teh ayeuna naon nya. Tingali rizkina. Hartana dituang. Ibu uwi macul ngaramet di pasihan gugurun teh sabaraha ayeuna gugurun teh 50.000 zaman harita menuju kampanye teh ya pengen ngaros 50.000 alhamdulillah Gusti sabiasa nama uih teh 50.000 teh uih ngaramet teh salat lohor dukcir maca Quran kersa jeung salat sunatna datang salat asar dukcir deui osok maca Quran jeung wiridanna di mana tengket tengah wengi teh gugah tahajud dina hiji waktos teh sami angkat teh ka mana? Ka sawah. Kenging 50.000. Di jalan aya rencangan, "Mak, naon? Hayang duit 100.000." Nyaha komo deui. Mak bukan duit sabaraha? Abdi 50.000. Ieu kami abdi dibede 100.000. Sama. Jadi sabaraha tuh? 150.000. Ngan omat mah coblos. Nomor anu dah mulai eta duit naon pan teu pugu halal tapi subat teuing teh duit naon eta teh dan nu kitu mah duit setan ya kan curi gitu mah teu pugu halal haramna teu pugu dicampurkeun we jeung duit urang 150.000 tadi jadi 150.000 ida jeta ma'al halal wal haram golabal halal bujang-bujang 100.000 100 perak jadi kotor 50.000 komplit 100.000 idai kamal halal wal haram golabal halal di mana campur nu halal jeung nu haram kalindi nu halal jiga urang tuang habis sering nyontokkeun tuang anu hajatan eueuh pan tadi nu hajatan mah daya sambal daya langki ibu terbiasa karena sambal tiap dahar teh tuang teh dinu hajatan tuang sambal gireun anu hideung wah ieu sambal pasti tinggali cabak nah ieu mah dihijikeun geus dihijikeun lain sambal ieu mah dikotok bari tuang mah dasakan di angker moal dituang sabab campur nu halal jeung nu haram kali ini nu halal komode nu haram mah seueur urang teh tadi teh tos barang ngaramet tos biasa sholat tahajud maca Quran beres pasti pajen atos 100.000 nah jadi hoream keleket sholat mulai hoream maca Quran bujeng-bujeng tahajud sholat subuh di kaberangan neme dirinya emut tadi naon nu dituang ku mantap jangan berkah mah kitu Bu kaberkahan mah dina hirup urang mah di mana urang diduh di situ tiasa ibadah mun teh mah rezeki urang teu tiasa ibadah teu berkah emut upami urang keleke dina hese ibadah naon tadi ngos dituang emut nah jadi hoream rasana kamari teh pinu teh pengajian teh yo nya pinu nah ini cara yang canggih boa dah aya naon ye kitu naon nah dina rizkina heula tinggal
geus taruang naon ibu teh kamari-kamari teh. Oh, musim kampanye paingan, belah sekali dahan, itu ka pangajian kosong we tungtung nama. Jadi non niat giroh dina ibadah teh dina ngaos teh jadi teu aya. Ka model kitu. Janten niat nu ka hiji dina ngadoa teh niat ibadah. Terus di mana orang niat ibadah, ku Allah bakal disumpurnakeun kabutuhan urang saacan urang nyungkeun. Tadi teh ibu gaduh murang kali lah. Gaduh murang kali alit-alit nama. Benih solehah budak teh. Teu ditita. Teu beda jeung anak batur budak abdi mah cenah ceuk ibu teh nya. Budak batur mah haban we dihudangkeun teh san beuntak mah tan jam 7 mah can udang-udang. Budak abdi mah alhamdulillah cek bohongna ieu mah nya. Alhamdulillah jam 3 tos ugah. Budak abdi. Terus budak abdi mah nyeuseuk jam 3 teh. Terus naeur cai budak abdi mah. Terus mang nyangukeun budak abdi mah. Abdi ugah teh geus segala asak kitu. Nya kamu orang kali kitu teh. Nya upami ibu angkat-angkatan emut teh kamu orang kali kitu. Naon sababna? Bageur Allah ge kitu tara barang penta urang teh hadekluk we ibadah, ngadekluk we wiridan, hadekluk we salat, hadekluk we ngalaksanakeun maca Quran, tara barang sungkeun. Teu nyungkeun oge Allah terang kana kebutuhan urang, sada acan urang nyungkeun disampurnakeun kabutuhan urang. Ka eta teh lamun urang niatna ngadoana ibadah. Lamun niat ngadoa ibadah, saacan urang nyungkeun ku Allah disampurnakeun. Budak urang hayang sakola, kumaha di mana biayana? Can nyungkeun biaya kanggo ngadoa ge? Geus aya biayana. Urang kali urang hayang kuliah, di mana biayana? Saacan nyungkeun, geus aya biayana. Urang kali urang hayang damel, saacan milari damel, geus aya nu masihan damelna. Kitu. Eta non ladang doa urang. Matak ngadoa teh tong eureun. Tapi non teraskeun sabab ngadoa teh. Teras ngadoa oge ibu lamun niatna ibadah bakal ditebikeun dina siksaan, dina cobian anu awon. Lamun urang angkat kana mobil sing sieun mentan dina kendaraan mah nya terjamin nu maot dina kendaraan tabrakan teh ya naudzubillah ulah kitu. Mata lamun naik kendaraan maca bismillahirrahmanirrahim wa mursalah mesti salamatkeun abdi teh bade angkat-angkatan mesti beurkeun dikir beurkeun macan sholawat dina kendaraan teh pilih aya mamala pilih aya bala. Lamun urang ngadoa bakal disinglarkeun Gusti Allah. Qada mah pasti tapi ku Allah moal dipasihan nu abot anu biasa-biasa. Nu pedahna mah nabrak teh nabrak tronton. Teu jadi kalak habituban. Sami-sami teh musibah habituban. Alhamdulillah. Emut kadinya. Urang teh tos ngadoa tadi teh Gusti tos bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah ban begitu. Ulah ngalepatkeun kana ban tong teu nampi ka Gusti Allah. Emut kana diri komo lamun teu ngadoa kitu bahasana teh koma teu ngadoa geus wituban mun teu ngadoa beureut tabrakan tah eta ku Allah teh dibitukeun bana bilih naon bilih tabrakan eta kada kadinya Bu nalika urang teh emut ka Gusti Allah qada anu agung ku Allah dialitkeun nu kudu nama katabrak teh katabrak beus ieu mah ku entong anu bayar gitu so entong mah teh gitu. Dan kon eta teh dina berkah urang ngadoa tapi niatna ibadah sih. Anu karejeungna urang dina ngadoa oge Ibu urang niatkeun dina ngadoa teh kangge ngaleungitkeun diri urang dina kasombongan. Nah, sabab jami anu tara ngadoa teh sombong. Usaha we haben-habenan percaya tara ngadoa teh eta ciri jalmi sombong. Jalmi anu sombong mah tara ngadoa. Lamun urang jalmi ngarasa butuh nya ngadoa. Ciri jalmi anu hina mah sok ngadoa. Ngan cirinya ni sombong teh tara ngadoa. Ngarasa
Sagala upaya teh milik anjeunna. Ah da teu kudu ngadoa, geus beunghar we. Ladang usaha abdi kudu capek nikeun ngeureun teu kudu ngadoa. Gitu. Dah teu kudu naik pangkat mah, geus naik pangkat mah asal usaha we cing bener bakal naik pangkat. Oh kakaitan jeung doa. Nah, sombong eta teh kitu teh. Hayang pinter ngaji we cing bener. Teu kudu ngadoa, sombong eta teh. Kapinteran, kabeungharan, kapangkatan eta teh ayana dina sifatna Allah. Allah teh gaduh sifat al-alim. Dan alim teh nu maha uningan, nu maha pinter Allah teh. Dipasikeun kapinteran teh ka hiji jalmi tah, si jalmi eta teh nempatan kana sifat Allah al-alim. Pinter we jalmi dipinterkeun, pinterna tina pinterna Allah. Jalmi teh dibeungharkeun. Nah eta teh sifat gonina Allah dipasikeun ka jalmi. Jalmi nu beunghar tina sifat Allah anu goni. Jalmi teh dipasieun pangkat ku Gusti Allah. Eta teh pangkat teh tina azizna Allah, tina gagahna Allah. Jadi aziz cabut we ku Gusti Allah sadayana kosong teh naonan eta jalmi teh. Memawi urang sadayana lamun ninggal jalmi teh tinggalna Allahna. Ulah ninggal jalmina. Ibu ninggal murang kali 5 tahun hafal Quran. Aya kapungkur sa musaknya, musak murang kali ada can pian da can 5 tahun jika nama kapungkur. Hafal Quran. Bahkan kamari duaan dibulak-balik Quran hafal jeung ayat nya teh. Nu ditinggalna sahana urang? Murang kalina Allahna. Urang jarang ninggali Allah nama. Tajuk ka saha? Kamurang kalina jeung ka sepuh da ieu bongan cenah sepuhna ge ajengan Ustaz. Ka sepuhna. Ari Allah na leungit. Saha nu ngadamelna? Jadi alimna eta murang kali, hafidna eta murang kali, tina hafidna Allah. Teu ninggal Gusti Allah, lamun kieu mah Gusti ieu teh makhluk salira, jalmi dipinterkeun, pinterna tina alimna salira. Emut teh geuningan leres. Quran teh eta teh kagungan Gusti Allah. Ku Allah dipasian kamuliaan ka ieu jalmi. Emutna Allah. Anu hafid Quran aya jalmi punten Bu. Aya nu pego. Diajak ngobrol pego. Tapi ti barang maca Quran nolonyeng teu baca Quran. Teu biasa nyarios. Ajak ngobrol, balelo teu bisa teu biasa. Baca Quran lenyeng deui. Hafal jeung hafal Quran teh. Aduh, lu ditinggalna ulah eta jalmina, da puguh pego eta mah. Tapi non, oh ieu teh mu non karomah atar maunah ti Gusti Allah. Emutna ka Gusti Allah. Ninggal jalmi pinter emutna Allah, ninggal jalmi anu pangkat emutna Allah. Al-Ghani anu beunghar, Al-Ghanina anu pangkat, Al-Azizna anu pinter, Al-Alim. Ninggal jalmi anu awon oge punten. Isi aya tukang mabok, bisi aya tukang lacur. Ulah ninggal kahinan eta jalmi. Eta teh jalmi teh al-mudil anu keur dihinakeun ku Gusti Allah. Nu tinggal sana dan Allah keur ngahinakeun eta jalmi. Urang kada kumaha nyalametkeun eta jalmi keur dihinakeun Gusti Allah. Tah eta al-mudil teh. Ye Gusti, ieu tatangga abdi tara ngaji Gusti. Ieu salira teh keur ngahinakeun ka ieu jalmi, ulah dihinakeun teras. Tatangga abdi tara ngaji keur mah miskin, Gusti tatangga abdi teh keur mah tukang mabok, keur mah tukang jinah, jauh tina agama Gusti. Hina ieu jalmi teh keur dihinakeun ku salira Gusti. Lungsurkeun hidayah ku sadaya Gusti. Al-mudil nu ditinggal Allah keur ngahinakeun eta jalmi, enggal urang teh doakeun eta jalmi. Teras ikhtiar ajak eta jalmi. Nah itu cuma diomongkeun itu kangen bisa jadi jalmi nu ngomongkeun oge cantang tuh bakal bisa eta jalmi. Nah hiji waktos Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani dia nyatos ieu ieu mah dina eta ninggal aya hiji jalmi anjeunna nuju angkat-angkatan. Dikersakeun Gusti Allah ieu Tuhan Syekh nah ari salira teh dari pelajaran di pangurang. Nah salira teh waliullah nuju teh Gusti Allah. Nah Allah teh wantun mun teh mah ngajantenkeun abdi tukang maksiat jadi waliullah.
kumaha tuan se nya kantosna kersaning Allah tukang maksiat teh bakal jadi waliullah gitu teh. Tapi eta teh yuk dibalikeun deui sabalik naros deui dupi tuan se upami Allah kersaeun ngajantenkeun kakasih Allah waliullah jadi hina jiga abdi punten tuan se teu ngawaler nyurucutkeun ti soca kuih ka bumina sujud ka Gusti Allah Gusti nampi abdi sadayana pamaksiat ti salira tuan se Abdul Qadir Jailani di papatahan ku tukang maksiat upami teh mah salira janten jiga abdi tukang maksiat Allah kersaeun teu ngawaler kakak nangis urang oge ikut cantam mas ahli ibadah ieu Allah kersaeun anjing urang jadi tukang maksiat maka upami ninggal jalmi nu al-mudil atasna jalmi keur dihinakeun ulah ngahina keur dihina Gusti Allah urang enga-enga urang kalahiran dosa ninggalkeun Allah Allah tah anu salajengna manusia teh teu kenging sombong tah lamun urang ngadoa teh ku Allah bakal dilebutkeun hatena da butuh teh tenang moal adigung gede unu urang randoa teh anu katilu di mana urang ngadoana karena ibadah maka urang bakal lapang dada tenang hati da tadi teu aya niat teh aliah dunia teh tenang we hate teh ibu naon ngadoa dipiwaran Gusti Allah abdi mah teu hayang meunang pangkat teh hayang meunang jabatan teh hayang punah hutaan teh hayang abdi mah aduh naon ngadoa selamat dunia akhirat ya Gusti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar eta wae Gusti selamat Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi eta bener nyungkeun ka Gusti Allah teh naon lapang we tenang hati teh maka jami nu tenang kana hatina eta jami bakal nampi kana qada di Gusti Allah kitu tah man lam yashkur alal bala walam yasbin alal walam syalal alal na'ma walam yasbin alal bala walam yaradu bil qada wal yatlub min fal yakhruj min tahti sama wal yatlub rabban siwahi sallallahu sajal mi anu teu syukuran kana nikmat kami sajal nu teu sabar kana bala kami sajal mi teu nampi qada kami pek tangan pangeran salenti kamu sok ibu rek moal lamun teu nampi kana qada Allah pilari pangeran salenti Allah kaluar di langit kami mun ceuk pare teh ibu pindah di dieu fungsi wae jadi cikang santri mah pindah ka jelekong cek teh di jelekong diusir deui pindah ka ditu ka Cikawung coba lamun di Allah teh tong aya di kolong langit kami rek langit mana urang pindah ka mana nah kada nampi kana qada ti Gusti Allah jami anu ngadoa teh lapang dada sabar nampi kana qada sagala panampian nikmat pamasan ti Gusti Allah lain kali syukuran adek lamun urang hayang kaing nikmat anu sakedik enggal syukuran ulah dikengke alhamdulillah abdi kamari sampun bojo can bisa amal teh tau kayaknya wih nah MC-an jajana teh da bojo masuk ka MC-an sok enaan sagala pisah di pasihan teh buru teu patos hageung eta teh buruhna teh nah ari-ari ngecap lila-lila 2 poe 2 puting dibere ngan sakit tuh cek abdi eta teh mandi emotan eta cing bojo sakieu ge alhamdulillah nya urang can bisa ibu can bisa sorangan oge can bisa sakitu ge alhamdulillah sakitu terus alhamdulillah kan abdi can bisa bisa yang patahan ka batu abah bisa cek pun bojo teh sakieu ge alhamdulillah daripada macul mah doh dia lagi cenah jeung MC-an gitu ya teh alhamdulillah sakieu ge alhamdulillah gitu mantap lamun teh mah dipasian ku caroge sakedik oge alhamdulillah kada syukuran pasen 50.000 alhamdulillah paen 10.000 nya alhamdulillah heula we jadi doakeun heula jiga tukang baramain ibu abdi di waktos sumping baramain gaduh atos rasan dadan aya dina ieu teh atuh 20.000 pasian 20.000
Bener aneh tukang barang main teh biasa masnya teh 2.000. Barang 20.000. Eta ngadoan mi panjang lebar. Nanti panjangkeun. Mudah-mudahan ajengan cing sehat. Panjangkeun yuswana, dibarkeun di sina. Panjang eta tukang barang main teh ngadoakeun abdi teh. Beres, wih, amin. Abdi teh mudah-mudahan amin dijabah Gusti. Dan pun bojo. Nah. Sinyal tadi dipasihan ku abdi sabaraha? 100.000. Sing itu doakeun. Lu tadi mah dipasihan 20.000 setengah jam tengah doana. Ibu dipasihan ku caroge 100.000 sabaraha jam doana? Pas antara matak lamun teh mah pantas lamun caroge ibu teu ingat ka ibu da karang ngadoakeun. Nah, cenah capek-capek kuli bangunan ngan mawa 10.000. Ulah kitu tampilah. Alhamdulillah. Tapi kan heula enjingna pasti bakal ngemut. Kamari mereka pamajikan ngan 30.000. Enal we giat ngeunaheun. Naon ngeunaheunna? Eta jeung meta jeung ngadoakeun sagala pamajikan teh. Eta jeung nganuhunkeun sagala ngeunaheun eta dingeunaheun. Enjingna teh langsung semangat cara ibu teh milai naon milai damelan teh. Enjingna pasti langsung 30.000. Eta masih angka orang teh teu disungkeun oge. Nun margina margi kamari urang naon? Syukuran. Ka Gusti Allah ge kitu. Usykuril qalil hatta yasiyakal katsir. Syukuran ulah supaya nu ageng sumping. Eta nu leutik oge can disukuran hayang nu gede urang mah. Nu leutik heula we syukuran. Setiap sumping nikmat engakeun alhamdulillah. Hesek eta praktekna teh. Tadi kan cek abdi teh nya abdi bisa ngomong ka batur. Praktekna mah hese mata abdi pepotan ku bojo. Sakieu ge alhamdulillah. Nah, tuh. Urang oge nu ngomongna hese. Usykuril qalil nikmat nu alit teh mending hese nyukuranana matak cek sareng Rasul wa qalil min ibadah syakur. Cakali pisan di syukuran teh. Enggak, emut-emut mun bisa mah diplangkeun dina naon dina palang dada atau dina panto teh. Syukuri yang kecil dulu gitu nya. Syukuri apa adanya. Mun di lagu namanya syukuri apa adanya. Eta jadikeun motivasi orang sadaya. Ka Ibu, janten ulihan deui makola nu ieu nyebatkeun panjungkeun urang ka Gusti Allah teh cirining urang teh gaduh-gaduhan keyakinan Allah pasti ngaijabah doa. Wih, dina ngadoa urang tong giren-giren. Nya dan doa urang ibadah ka Gusti. Mudah-mudahan aya manfaat. Al-Fatihah.